sore dulu sada tongeret ya parantos setengah cager gitu hidung barudak ya mudah-mudahan masih dulu itu roai dangka menegara ring taruhai danyak itu barudak di dewek mah nu wani ngaganggu sumohon aman itu kacang panjang dulu alaeunya sumohon menegara baik Maria jaat nah ingat kasih cepot sidawala ya nah maklum di pusir daya sing selamat Semar ya winangun Semar kuncung dan narwulu hangda dia pakuninga alam pakuninga Ari sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta di isu kieu teu bisa kakawen panjang buat nya kitu ada urang teh sareng panggung dua panggung atuh amuing dulu ieu nya tongeret di sarada wararaas aya di kampung teh kitu nya eta layung cor cai nu harerang nya Palawija Jararadi dulu itu jaat paselang belah dituna jeung roai eta katema ku hiris nangka belah ditu hiris leukeun akang seleng model itu ulu itu hui Cilembu teh adalah jang mun ngampar wa eta kula aya jualeun ke keur lebarannya cu usi jeung usi amuing ujang paselang wa sora tongeret jeung sora nunagi dajak kitu teh atuh cu Cihoreng naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang kitu wa buktina barang anyar nu karasa ku wa maheupan poe ayeuna teh lain poe kamari mohon nya jang tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi napas nu ayeuna lain napas nu tadi disebat barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweuteungkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa bakal aya mamala anu teu hade kana diri nya sami jeung tutu marima hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui karaos wa tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cu tantos wa tantos nya jang eta pira kudu mata ulah kalanjoan oge hirup mah ujang eta wa ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri ta eta wa diri urang teh saha ti mana asa deka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna sumohon teu aya kajaba manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia dan tipikeun ibadah sumohon migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh ari wa egdak wa sasangem dasa obokan abdi mah wa sahawawan ka dewek kitu karupina kuda ti palikayan boa deuleu anu masuk di Lebak teh acan dibayar deuleu eta bade nagi pada kuati kota meureun obat ieu leumpang aki-aki juragan sabah ka pihak juragan
nuhun wa hebat lempang tewa Ya papa kalau hanya si kakek lain orang eta kumaha tuh kan wah sakitu wa wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui uluh amuing Gusti istri teh damang deui nun ieu amuing eta panyawat dugi kakituna semohon kula kumaha tuh nun cak wah sakitu wayahna ieu mah wayahna punten wa da acan duginya wa teh ka bumi sakedap deui panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan wayahna sakedap ieu mah naon eta kembang tamut heula ulah kembang tamut heula kembang naon kembang bolen nya tamut heula sakedap ari agani teh naon ieu teh maksudna kembang tamut heula itu kembang bolen mas lain eta kembang ieu mah sumuhun kembang naon apan wa teh teh namut kembang saha wa cikene pan uih ka ditu saha namut kembang apan wa teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga wa di pasar wa istri teu damang wa nya sumping ka karaton damut kembang cangkok kagungan wa Batarati paman Arjuna itu saha wa sing jeger teuing wa mah teu wararantun teuing kange naon cenah wa kembang apan cenah wa istri teu damang tasa dugi wa mati kawit mios oge upami leres teh mah indung barudak kakeunaan ku panyawat moal mah ke jeung gugulawat namut kembang wa mah bade saya aya we lanong di kampung teu wararantun teuing wa kapan wa teh namut teu rumaos itu agan naon teh wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh mangga ayo ini aduh enggak kau lanona karipati enggak kelanan Srikani aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lila teuing duh kumaha tuh ka mana nyusuna nya nya ka tu maritis yeun papaliwat paur papaliwat panjalan teh loba anu motong anu kaitun lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah dipapag Srikani Subadra nyai cing kuat nyai palang siang aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nanging penap kaulan penap nanging aduh wa paman leuh nya apa cek abdi ge ya ayana agan wayahna Kakang Semar wayahna amuing di mana penakna ijagan geus deukeut pot kan geus deukeut nya cek abdi ge pun bapa mah kitu tah ngangge gerakan engkang-engkang nya gegenut aduh Gusti Pak Gusti istri teu damang deui Bapak nu matak dek reuas ya nu mawe teh oge cing atuh kanya wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh nyieum heula tuh geuning wayahna cepak kembang teh bu kembang naon dek teh ye make jeung kembang naon segala kembang tadi teh nu disambut ku Bapak wayahna eta kembang cangkok nyieum heula ku kaula aduh aya anakmu
sadaya-daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan lamut kembang agan. Yeuh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak kudur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang pada saya aya lanong di kampung kaula nun pangrasa. Maha ite aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang mau kejung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh. Nah bapak teh teh banyo naon wah enggak wah eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu da acan penak sareng inung barudak ci si abdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginjem Pak tong sok kitu bapaknya jajek pohoan deui ceuk oge geus pikun teu da aing teh can pikun deuleu ya mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung enggak kaula nona kadipati enggak ayo buru-buru Semar ih jadi umaos nun jadi umaos kumaha teh Tadi nepe nepi kaki tu eta aki-aki limpuran nepi ka kitu mah waduh tuh kaharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta teh meni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu ngomong kalemur ngomong di lemur oge ngeun bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh diam kamu padahal candila kada 3 bulan Jakarta dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun maksudna mati pasir dudukuy teh wayahna Semar teu terumaos anak bikeun atuh ulu lain ulu tama nulungan sanajan bapak oge aya salah mah kalah mewe dapatkeun ti koro anak sarua we jeung motongkeun ti koro anak ulah nyatu anak teh ti dunungan makanya can bayaran ieu teh sakitu dunungan sok ngaremet teh wah enggal atuh mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos no di tengah ayana hampuragan teu rumaos abuing ceuk aing oge bikeun Semar bakal kuamat ke sekolah kadek tanya gerak yo iya nya anak melaan moal melaan uing mah kana salah mah kurang ajar bikin Semar rumah beluh aya anak loh Gatot Kaca kaula tenyo si Semar leungit ya waduh wayahna tarit taliti buru-buru amit agan ulah dicacana ke da abdi nyak sikil leres pun bapak teh namut pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipaehan kabarerang ya let eueuh bapana anakna dipaehan olu itu Gusti istri buru-buru mantuk bisa ngalejokeun tas si kurang ajar nyai Allah
teuing Kakang Semar menakan kejadian naon cilaka hayana tobat teuing menakan kejadian naon Kakang Semar iwas bapak nasib benak kieu teuing hayana tobat teuing pacarkeun deh bapak cenah ngijem kembang cangkok bayana coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin orang kieu karasa seueur kanyerian abong kena kanu hina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh Kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman disiksa dicabok ditanjong disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun leuwihan teuing nunungan nepi ka kitu Kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa-apa pati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih milu susah cing sabar urang Cipadarangku jantung hiup milu bingung raga ngarasa tunggara
terumasa da pugu bapak teh teu nginyeum mah terumasa ayana tong boro dunungan juragan Gatot Kaca juragan Arjuna si Cepot si Dawala neken terus ka bapak pajar bapak nginyeum kembang amui bapak teh kudu kumaha dina waktu ayeuna ampun teuing Gusti panutan kamu salaki kaula nu dipunjung disembah didama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun aya teh salaresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina curug batur kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun saliraso teh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya pangeran kaula di dunya ridho kaula dibawa sare dina kasur jarami ngansik di kampung anu model kieu paripadahal kaula teh tileutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton salieuk be hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande nyaeta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres ridho lahir batin dunya akhirat sumujud ka salaki ngumara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mume neraskeun kerajaan mitoha da moal burung dipasihkeun Kakang Semar malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu si Gareng mah geus ngabengke jeung si Doden geus betah bumetah di ditu tah ayeuna Kakang Semar hayu mending mulang we ka Sekar Mume bawa si Asta jeung si Dawala malahan cenah si Dawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP urang laksanakeun utang wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina curug batur hayu urang mulang palain naon da geuning buktosna ngawula ka Arjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot ongkoh lain udagan dunya teh mending mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu di nagara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di nagara Sekar Mume jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna ayo Kakang Semar pok deui sia nah kageningan wasih dipulang sengit nunya dipulang moha jol ieu ka aing teh ngagaroda
mending oge ka negara kaula palai daun itu bakal disenangkeun teu layang teuing toh Semar dibibita kuno kitu hah naon geuningan kalah nyeuseul kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar kanyaah ngan ngagubrakeun teh supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Hah? Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Oh, leres uang sanes anu lian geuningan Anu nyilakakeun ka waduh anu deukeut geuningan. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu. ngagubrakeun wah geuning Ngagaroda. Dianggap ngagoda, ya heuh. Loba deuleu lalaki ujug-ujug dirig-dig. Atoh aing kudu barang hakan di negara anjeun, di negara tempat awewe, di mitoha anjeun. Kudu weureuh seubeuh eta teh hartina teh nyalinung ka gelung dayus deuleu aing kudu diparaban ku mitoha aing kudu diparaban ku pamajikan hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeu ge moal deuleu tapi hasil pae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalajaan anjeun murni eta awak anjeun teu diracun ku aing eta sanajan dahar karo uyah bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pengawasa moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit daya dulu jelema beunghar anakna geringan we terus tapi nah anak tukang macul teu diimunisasi oge dulu sararehat teh mararontok salajan hees da balu ligir jarang gering lain udagan aing teh deuleu dunya ama lain Salah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh bisi ka batur lain aing siksik melik lain salingkuh menang cenah aing sok ditarima duit kapan ladang kesang aing geuning meme dibikeun ka mah teh ku aing teh 2,5% dibikeun heula ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering supaya mulus sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa mudalanisa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe ngaras bae teh moal ngaracun aing ka pamajikan moal mikeun barang kotor ka majikan teh bener jadi geus dibersihan heula gitu meme dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing anu 2,5% dibikeun heula ka itu hari-hari sia rek ngejemurkeun ka aing keun sabar wa Tapi kakak nyerihan gitu ketemu di mana? ya nyebut sing sabar oge bari jeung cerikeun ka aing goblok Lain kamu kupunya juga waduh. sabar oge aya watesna deuleu ongko uah-uahan ka aing sing sabar tapi jeung cerikeun Eta waktu kanyerian anak yang seri kena teh. Jing tutur ke dunia nyi jing Cik nyai gitu. tutur ke dunia ku nyai jing Cik nyai gitu. ainya mama berat karena dunia jing balik jing
singeunah ngakandunya anjing buru-buru cing marek gitu Nyi. hayo naon ieu Kakang Semar teh ngusir lain ngusir lamun betah keneh ngaku gulung dunya papaes njing tuturkeun Bapak Ilaing njing Oh gitu. Ngan saliwat. tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun Oh bener gitu naik ah. hayo aduh ampun teuing teu ararayak teuing aing dibarengan ku awewe model kitu Sarayang teh nya naik. buat deui sapaya kabeh teh geus angkat jempol ka mate Di bawah sangsara. nyebut oge istri sajatina geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun lain ulah dudunya bapak teh lain nyarek ulah dudunya empek dunya mah teangan siksa saperti urang hirup dek ribuan tahun kabina-bina teuing sia teh saprak gaul jeung si ego sia teh kitu kalakuan teh Kakenaan getak. jing jing tuturkeun aduh ampun teuing Kakang Semar ya lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara Ilaing nagara Sekar Mume nagara Ilaing teh teu satikukeun nu aing Masa cekewok geuna acan. Ah. lamun dek ngadu geulis mah manya Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon nu mingpin sawarga nu mingpin dunya adi saya tak ya tuang rayi nu aing sawarga teh mak sabaraha tikeun dunya gede na sawarga maniloka deuleu ha lamun dek adu geulis mah eta boga nagara sacangkewok dipake amis buah gintung teh sok eta nu meh boga pabrik tahu alah Pakai amis buah gintung. kaporong anjeun awewe teh teu nyangka jik tuturkeun Bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan Bapak ini sia kadar engke menta surat serah sok suratan di ka dieu dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan gawewe ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan neuseun neraka sia Nya anu kasih adiknya. ini jik baju bawaan ayo ieu teh naon Kakang sama ngeus eta ulah luasan dah ini ulah kitu-kitu teuing wa hapunten atuh teu hararayang teuing bari jeung hareudang bari moal kagoda ampun Kakang Semar satadina kaula teh nyaat tibalik Kakang Semar indet eta teh nyaan aing mah nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek ini bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan teu hararayang teuing Aduh kan ada balik balas dari uang. bukan wa balas kabina-bina teuing sia ulah kalangkungan wa atuh wa istri aya nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing KPPN ku soal urusan dunya nyambung aing pang anti-antina pasehatina soal urusan dunya anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit kitu bulan gogoda teh geuningan wah tuluy balikna kitu aya eta kamelang
Eta karangkungan ajak sekan. Dah kerama kaingna tadi mah tuh. Ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Eta rapi Duh. Boa deuleu ya. Oh, tukang ojek ge wadi sabet Ambuing power papangi jeung anak Ayub. Si Dodi. Paur abdi mah kuat. Da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru. Aduh. Paingan teu Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kayes bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan niratangga demen Sampurasun aki rampes jalu. Saha ieu teh nun? Aya jajaka. Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma. Pria Kusuma. Di mana menak? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh mahakawas mahasiswa dulu. Oke nama mahasiswa. Eta teh diengkik. Ti Uni nus anatana piti Unisba. Sanes. Keur naliti kaayaan pakampungan, keur naliti kaayaan kabutuhan barayat negara. mapai desa we. Ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma leres. Geuning sumping karorompok jisi abdi. Kaula teh naroskeun cekeng ai bumina Bapak Semar palih mana eta teh cenah palih tongo kitu. Bumina palurah teh di dinya. Nya kaula teh ka dieu we. Tisa naroskeun duh kadaya pabrik kerupuk jang ojam. Jang ojam. Nya di Banjar. Sumuhun. Eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh jang. Nyeun kerupuk heuh. Atuh palih dituna teh Pak Haji Sidik teh. Eta teh. Ieu, ngorukana teh. Kok Masna Aji Purnama. ATM wa. Eta teh. Ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang. Itu kok Masna eta Aji Purnama. Tah kitu Bapak. Sareng Dewi. Sumuhun. Jadi, nah, pangna naroskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak. Punten tapi ieu. Kaula teh da rumah salaki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki bari bujeng budak ora kaula teh normal aki. Sumuhun. Belah kesenteng atuna. Keur lelempangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Leuwih we. Aya nyerian. Caket sasak rawayan. Tah eta nangis ngabangingik eta istri teh. Ari kakasihna teh Siti Ragen dulu itu. Lajeng nah ku kaula ditaruh sekeng nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki. Duh Aya nu luas kitu. bari sarinul. Jelema geulis nyerian luas eta. Aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enah kabina-bina jorojoy we aya hate. Salah kapupul bayu. Wah ke jeung areng. Luas anu ngusirna nyawa. Anu mengop. Aduh.
ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leungkeun we ku kaula Nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga papa Ulah hilap bari ngopi atuagan kulup sampeo disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. Kabakar hatena jiwa pas semua. Jadi deui lengkap teh ngapain lah tak gitu tak mangga cenah pangjajabkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat serah we atana pisah ucapna nya ieu teh rek diserahkeun cenah moal tak gitu Bapak kaula teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh alah moal ngomong aing ah dagoan di dieu Ngap kene berbati. Dipancing sakitu ge danom lebar meureun lebar bade kabisitnya. datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewo pakulingan kene irakin Kang Prapta aduh Sitiragen ge anu keur ceurik di landeuh teh ku ieu awewe aduh sampurasun rampes ieu meureun anu disebut alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza geulis lain populasan luar biasa. Geus bawa ngajadi teh mah yep. Aduh. Saha nya ieu teh? Nya kieu. Tepino ngaran kaula teh Pri Asmara. Saha? Pri Asmara. Dewi Pri Asmara. Laras kaula nu. Aduh. Aya naon ka dieu? Anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun aduh milarian picarogeun leres kaula nun aduh tu pisalira saha Priya Kusuma sami kaula ge neangan pibojoeun aduh jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan jauh bener jauh pisan jauh Nyai Pri Asmara kaula nun dedeh upami dipilih leungkeun ku Akang Kersanu mangga kaula nun mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anjeun anu kasep karempereng koneng sanajan budak angon ai geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran kasalaki aduh tapi aya syaratna naon syaratna patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang kapameget anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar nembe eta bakal jadi salaki kaula
Aduh hanya kansa gagal atuh kansa. Nah gagal da teu gaduh akang manuk kitu teu kagungan teu gaduh. Kumaha upami digentosan ku Kemang Eros. Ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon. Deudeuh aceuk. Aduh aya kitu naon paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pamrih kapunten anu cedak Kakang Semar kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna mangjadikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teh widi teu widi bade mios ai kieu mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeng di jalan hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa diperwasa ulah rayi ulah widian nuhun teh widian kaula kejar Arjuna hutang pati bayar pati hutang wirang bayar ulah mangyarikeun geuning rayi meureunnan mangyarikeun salaki dihina deungeun duh naon bade siling dek euy pasti we kudunungan geus jadi aku balik ka lembur kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat pantes mah kudunungan diancam pula kumaha nya ieu aing geus geuy jual we kitu imah aing kan baik loh naon red anjir aya ABG mah saya buka sisir euy nah wake jeung disisiran segala aing rada jemet saya buka reksona oh sampurasun rampes nya teuing awewe deui rampes saha abdi Deden aduh Deden naon Deden tirayana neng nuju naon di dieu nuju naliti pertanian di dieu wih mahasiswi saha neng teh ngaran kaula teh Pri Asmara kakasih teh Pri Asmara laras oh janten tos aya widi aya di bumi ieu sanes aya widi deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna kapan ieu bumi teh jatana diica ku nu kagunganana ka kaula uluh kusaha ngaranna teh Semar ai Semarna ka mana eta duka ka mana la ilaha illallah nepi ka kitu eta Semar teh bebeja heula ka anak jualan kolot korogan kitu bumi jeung tanahna teh tos diisa parantos ka kaula kontan pura tuh makanya kepanjang teh geus janji bagikeun imah teh abdi meureun tengah imahna si dawala dapur si gareng golodog nyi mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya tekenan ti anak-anakna ke bisa digugat bisa eleh di dinya ulah disarwakeun jeung meuli kurupuk bisi tanah sengketa ye sing hati-hati lah dina zaman kiwari mah tacan ka wawancara oge tacan tak ikuti ona mah teu naon kaitu sering mah ulah pikeun kana urusan politik lainnya saya ieu imah geus dijual ku saha ku bapak si lain ku bubuyu sia ka saha dijualna ieu ka si eteh Teh maneh? eteh naon teh sia pita teheun ilaing teh euy rupi eta teh tah ieu pun adi geulis pisan ya awewe nya oh dijualna teh ka dieu imah teh jeung tanahna heuh akeun bae dahakna nu bapa tong digugatkeun bae
Teu eta oge dek atuh we da ka pemilik ku dewek. Nah, pada teh si etehna. Kade sileng ulah aya hate. Seutik oge bisi dosa. Nyaan bogoh pisan uing kayaknya ulah teh euy. Ulah diomongkeun. Ade. Da abdi ge teh acan gaduh bojo neng. Atuh kalarasan. Tuh percaya tuh. Anyir. Lanceuk silaing nepi ka kitu tah. Ai sia mun seukeut merong teh. Kade aka terusan. Ari teu pucara urang jeung undang. Laras acan kaungan caroge nu bawi keur neangan. Nuhun atuh ah. Nuhun atuh neng. Palai kanu kumaha kawan caroge teh? Kanu jangkungnya. Kanu pendek. Bisa jadi kanu jangkung nu pendek. Bade nu pendek, bade nu jangkung oge. Nu jangkung bari mancung. Tapi teu mancung teuing. Asli mah make teuing. Tapi da teu pegek teuing deui. Leungna ieu. Aku kudu siring paehan euy di dieu. Aya bahan. Ampun. Ajaba lamun sia nguntup ka aing. Palai kanu mana seuh? Ka saha-saha oge kaula teh ridho asal syaratna naon? Saha-saha pameget anu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula. Uluh. Wah, silakan. Naon? Pasti emak dianterkeun ka Sekar Mumbe. Naon? Sabab bapak kapelet ku ieu awewe. Ngawin ieu meureun. Kapelet ku mah ka judi ku aing. Pangna bapak nepi ka nginjem Kemang Cangkok Wijaya Kusuma teh meureun diolok ku ieu. Nah eta pasti Lain keur ngubaran emak mama tidak balik bisa jadi. dianterkeun paling gerah. Aduh bisa jadi goblok semarnya. Tetap geus kolot. Dituturkeun tiba heula aing jadi kieu we ye. Aing aya mah rek minum-minum aing mah tingalikeun. Aduh nya. Eueuh deui tuturkeun aing ku siyana. Frustasi silakan lagi. Akibatnya gitu. Tingalikeun. Oh. Pasti beureun Semar teh kapalet ku ieu ye. Tah kitu kaula nu sapraptane pun ieu naga nyeta nu ngaran Lodrapati Kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana angrek nyuhunkeun sae sampurasun. Nah, tingali aya tamu sampurasun. Namun tep. Wah, Awan akang. Naon tuh? Itu deket atuh. alah orai teh jeta nya Gusti tewak wae ulah waka neng kumaha bade ngiring kalebat bade ngiring nyumput teh sakedap ngiring ka kamar mangga teu naon kade ulah puak paok Ada apalin Apa berakang? kena neng bogoh kabdi nya ka saha-saha oge syarat nama eta we kemang nama pendiri tapi eta na heulakeun oh ya bade ngiring nyumput teu naon mangga punten sampurasun rampes Walah Gusti ieu tina seungitna kastori bari jeung kagelisan ieu awe kakara nempo Allah Gusti ku tobat. Tobat. Jadi cager hanaang aing ieu. Sampurasun nyai. Rampes. Tobat. Nyalira laras. Bingah amar watas suta bingah ka kiri-kiri. Ningali Bagja gelis
hapunten ieu ulah sieun kaula bangsa orai. Ulah reumah. Naon dasadaya ge tunggal makhluk anjeunna. Toba. Sae ye. Utek tongo walang tagar roh peuti gogodongan sadaya tunggal makhlukna kaula mah bade ngabeda-beda. Tobat. Dupi kakasih teh saha nu upami di persanten ngaran kaula teh Pri Asmara. Pri Asmara. Leres kaula nu. Lain iku geulis pisan ya we duh. Dupi salira geuningan mangrupa naga. Saha kakasihna Lodrapati nyai. Doh eta Senen udah lakang. Hobi mancing. Bade jengkar ka mana atuh geuningan umawi satadina kaula teh hanaang ai dongkap ka dieu teh hayu hanaang becager ka bina-bina. Naon margina numawi akang teh kuninggalna salira nung nepi ka bisa nyageurkeun kana sagarupa pasoalan. Hanaang lapar. Gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu tainu nuruban. Nuhun atuh kaula dipuji. Ye. Nyalira di dieu teh kaula nyorangan. Alasan Dep Lain nah gede wedus awewe euy. buah ya tukang ere. Cicing atuh tong ngomong kok nyumput. Sing cicing kumaha ce? Naon teh? Kagungan radio di Lebet? Laras kaula nun. Ai manawi teh aya penampakan. Eta teh radio pesawat 2 meteran. Tapi ketinggalan antena di mana? Antena nama itu paling itu aya panginten ti dieu mah 2 kilometer. Keke nyai. Laras nyalira. Nyorangan kaula teu acan kawancara oge. Anu mawi kaula teh hoyong pisan gaduh cita-cita ti kapungkur kaula teh hayang boga salaki. Loh. Palai kanu kumaha kawancara oge teh? Ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kaula teh asal anu miharep ka kaula. Eta awewe teh kumaha cece euy? Wah, dola mau api balegeun euy. Taduki awewe matre teh. Oh, awewe matre pangeretan. Naon eta teh jero teh? Sora naon? Eta nu mojok panginten. Iya. Rama Eta nyai. Kaula nun. Kumaha upami ka kaula bangsa orai kersa dipileuheungkeun ku Akang? Atuh nuhun. Nya, wah dola lain pi balegeun buat dong dot euy. Heeh. Nya. Dong dot naon? Dong tempak tuturi ong. Anu kumaha oge mangga tapi aya syaratna. Syaratna naon? Saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta pisalakieun kaula. Waduh. Nyai, kaula nun, kumaha upami Akang gaduh tah? Upami salira kagungan ngandung hartos eta teh salira teh panginten pisalakieun kaula. Iya. aya eta anak Bagnya jodoh kudu ngalalakon aing urang lah. Mawa ka disetorkeun ka rajar pake kawin heula poe lah. Kudeuna kege jadi pemajikan meureun ka pemilik deui ku aing. Heuh awewe beunang tugas. Ieu mah paduka samusuran kalampah ieu. Oh, wah aya lengkap kapiceun jigana nyi. Salarasna Akang teh gaduh ari Kemang mah. Mana buktoskeun? Tah kali. Ye nu kieu sanes. Tobat. Alah, tawara. Naon? Eta Kemang teh aya di dinya geuning. Kumaha mimitina nya euy? sahabat atuh geuning. Teuing aing jadi teu ngarti ieu. Dola jempelan ulah Akang ngomong. Manehna nu ngacebrak. Kaula ngomong Ari ka kabantu. Tah ieu Kemangna. Kumaha upami ieu Kemang teh kengeng maok? Ya kengeng naon-naon oge teu naon anu penting mah salira teh nyepeng Kemang eta pisalakieun kaula. Iya beres atuh kitu mah.
kumaha mimitina eta kengeng kembang mimitina leres akang teh jadi Semar malih warna akang mau bisa mancala putra mancala putri jadi Semar kepercayaan Arjuna teh ka Semar tah diinjem bebeja mah pemajikan gering astagfirullahaladzim dawala karunya ceuing bapak aing hanas ku aing ditonyok bapak hampura bapak pak kurang ajar wala kumaha euy rontok atuh rontok wae kitu ayeuna kieu carana engke eta awewe eta kembang geus beunang ku awewe ta kakara rontok eta oray keuna awewe mah jeung kuring tah kumaha kitu mah sia hayang jadi musuh jeung aing kumaha kabeh atuh lah cobi ninggal ieu teh asli atau napi palsu mangga tingali wah sagedena ge tenaga awewe aduh leres pisan geuningan ieu kemang teh Gusti nuhun nya leres asli atuh piraku akang mau barang palsu nuhun kaula nun mangga kaula bade ridho sanajan teu acan eta oge mangga bade dicanda ka mana ieu ditampi ku kaula mangga asal nyai kersa kakang aya syarat hiji deui naon kaula teh di rorompok teh teu ngeunah sare aya penampakan duaan aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pegek goblok jawewe ka aing dianggap setan aing dola buru-buru rontok sebelgug orayna rontok siluk woi siap ketemu lagi wallah tobat dek lompat ka mana sia Allah kurang ajar bangsat sia numitna ka bapak aing goblok kabina-bina teuing sia teh maju ululuh ewak euy sing jauh katu pergi jauh-jauh bawa buntelan coba ninggal eta kembang jeneng kumaha kembang ninggal moal nah kabina-bina teuing dibikeun moal kembang teu dibikeun ayeuna keneh ku akang sok sagedena ge tenaga awewe ledot seredkeun ka juru sok karinya mah eta tapi ulah waka eta urang lalajoanan heula cepot dawala ieu geuning uninga kangaran abdi urang saksian heula si dawala ayo maju syukurnya waduh nyaan aing hebat pinter urang amarta doh iya ge pinasti kersayang tumampara iya ge Raden Gatot Kaca anu dipiwarang naliti ku Arjuna eces jentre pertelang Mang Bulet yen Gatot Kaca parantos masang sabta pangrungu doh sagala rupa kejadian di bumi Semar kadangu eces jentre pertelang Mang Bulet wah Semar hapunten wah yakin itu orai teh geuning si kurang ajar lajeng Gatot Kaca nyirorot tiawang-awang gunakeun pansa braja atuh ieu orai Lodrapati dugi ka amurasut sirahna kakeunaan teungeulan Raden Gatot Kaca what kejadian anu kaalaman nu kadenge yakin kalau apa nyaah wa Semar di kumaha teh orai tegat ngaleungit dek pak dipaehan ngaleungit jadi ieu pisan uduh wah teu kitu pasti jalanna teh kitu moal bisa leungit deui naon ieu teh jeung nyabakan bujur mampang mempeng sia eta mah aduh kan nimbung lesot ieu nakeun kan pun bojo kan ulah palai kan bagian abdi
Ulah karohan ah. Kadiekeun eta kembang. Mangga kembang mah sanggakeun dengan ulah palai ka ieu unggul. Ulah karohan anu mah. Ulah karaohan. Ulah geura sujud ka nya ka si teh. Ceuceuk. Kadiekeun kembang. Ayeuna mah urang sareng we ka Madukara. Kaula can persanten di Cepeng ku anjeun urang sangakeun ka Gusti Arjuna ka Gusti Kresna kitu. Leres. Pot. Dola abdi apinggi awewe. Bade mula sarah heula orai bade dituri ah lumayan eta nana kulitna. Iya. Ayo maju. Neng, kerja kakang teu? Ya teu nanaon. Nyaan. Mangga teh teuing kewe atuh di ditu. Urang jadikeun masa kalian minta dirapalan kadunungan. Jadi bogo kabdi. Mangga asyik. Nyaan leres. Aduh. Anyir cicing awewe dicium. Sikan. Wah, euy, berarti daekeun ka aing. Aduh. Kapuranan Jembar foto Katuran rawuh Raka Batara nuhun Nyai Damang. Sae kumaha Nyi Subadra? Sae nuhun. Kalarasan Raka Batara ka dieu ke kumaha Nyi Subadra teh Damang? Nembe pisan Subadra teh damang deui atos nuhun nanging hapunten Raka Batara aduh naon Nyi layang jamu sekali musada kagungan ai kitu diinyeum ku Semar kembang cangkok leres kumaha kitu diinyeum ku Semar pajarkeun teh sanarek ngubaran pamajikanana Aipek ditaroskeun Semar teh teu ngaku. Kumaha tuh? Jadi kaula teh nyiksa Semar dugi ka leungitna. Ngandung hartos upami Semar teu ngaku teu ngangken leres. Ngandung hartos eta kembang teh diiwat musuh jadi sanes Semar. Sidik dan Semar eta mah mung jiga mah jauh ka nya dan nya mah anu aslina da saksina seueur sanaos aya saksi eta teh jiga sadaya-daya kaula nu sampurasun rampes jadi kaula nu aya tamu pun ieu Ambang Priyakusuma sampun dumugi dhateng ngarsa ing Sampurasun Arjuna. Satria kula saha upami dipersayang ngaran kaula teh Bambang Priyakusuma. Priyakusuma di mana Satria? Tong naroskeun ti mana-timanana anu penting kaula dongkap ka dieu teh hoyong gaduh bojo. Palai garwaan leras ka saha? Kaula hoyong gaduh bojo teh ka Subadra sareng Srikandi. Eta cita-cita teh tiba-tiba. Ai eta Subadra Srikandi teh parantos ka Wancaroge jatara anjeun. Ta ayeuna kaula teh jeung tibatan jadi panyakit bek langsung ka Carogena ka Arjuna. Kaula teh hayang gaduh bojo Subadra jeung Srikandi dipasihkeun nuhun teu dipasihkeun mangga kumaha anjeun salaku salakina. Mun dipeser sabaraha hargana gitu. Dedeg sampai rupa HD kitu
patut tengah nyuk rupa tementa awewek loba keneh na deui awewek saja bati Subadra Srikandi itu aya deui atuh dah hate hate mah da puguh hate dipangpelerkeun ge hese Jun bisa digantian ku sasaha sanajan loba keur gantina moal sarajeng anjeunna aya ku beres lamun anjeun bener hayang Subadra Srikandi semplakeun letak tak atuh apakeun sa pegatkeun buuk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga oh bener alus ditunggu di luar tanggung jawab jeung nyaah Raka Batara dina zaman kiwari duwi ka kitu kayaan nu mawi yai lawan kunyuk Subadra ayo majukan kunaon Gusti Batara Glan kulawarga Sakinah we kulawarga Semar oh cacakan jalmi teu gaduh makulan cacak jelema teu boga mah nepi ka aduh geus manunggal dina sagala rupana lares Bagja Pandawa boga pawangan model gitu Gatot Kaca we tulung we kumaha karasana lulus daw waras teu jati-jati tu bakaning waras luya damang pun wa nuhun we Ulah hilap bari ngopi atuh agan. Kulup sampeo disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. ulah jauh ti uwa urang lalajoanan heula sakedeung sakedap aya priyogi kayaknya dek naon aya priyogi we dek newak sidawala aja nyebut beye terus teu geunah putra dan nya atuh jebret kusak da beye kanyataan sidawala mah nya teu kena disaurkeun wa nya sanajan teu kena atos wah nyungkeun widi we pek atuh kepanasaran heran si bayi ada lendangan halah nah Kang luar biasa dulu yaan kejadian satria teh mo jaga Awas. naon ai deret Eda licik sama dola. licik Tadinya dola, bade teterasan. Sakedeung we. bareng teras ke buah dua Bade teras ka buah dua. Kadieu sakedeung dola jeung bade duit. Gaduh. gaduh pamasihan Pangmolikeun udud atuh. Apa dagan mentara ngarokok? air Ih. Wait, ya, halus Arjuna. Wait. Ya. Wait. Untung tadi tajong ku kaula. Mun kitu bieu ka itu tuh. Hebat satria. Wait. Tap. Iya. Wait. Wait. Ngahina. Wait. Iya. Nanaonan sia. Oh ngana sia. Nepi ka kitu. Iya. Aduh. Arjuna mah nya salaki Subadra Srikandi kitu patut. Ayo, minta tulung ka sahajeun. leret Raka Batara, tulungan Raka Batara. Dah berat pakai luak liat Yai. Yai Kipeng. Ngaulanun kula. Kunaon Yai? Ngaula leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan. Leuleus timalan tuang heula atuh Yai. Raka Batara masuk banyo kitu. Kumaha akang nulunganana sangkan ulah kahujanan Yai. Margi akang teh dina waktos ayeuna
kalakuan si Dawal tetiasa nulungan anak Yai damang Yai kumaha dina waktos ayeuna kusaha dicageurkeun Dawala duh Gusti kita tadi abdi teh agan kajampe-jampe hurak dikeluarkeun ku abdi sangkan agan damang deui bener samohon nuhun atuh Dawala ieu duit germane mau beli duren nuhun atuh kulan saya akan belikan kepada duren baik tapi agehan sabelah Dawala kasenang dunungan teh duren geuning nya Apa hebat aing nah tadi kumaha jo cager Ari eta karaton madu karate eta karaton madu karate kenging akang ngabangunna 7 miliar teh diborongna ku akang lumayan akang kenging 1,5 miliar di mana ayeuna artosna deposito di bank naon bank Samiun mudah-mudahan tidak bangkrut bager awewe aduh ampun hanyaan aing geus bager kieu mah dewek nyaah euy duh luar biasa deuleu ka dedeuh nya ieu geuning cinta teh oh ngaran birahi kakara dek bogoh ka awewe neng nyaan bogoh ka akang leres cakamalung tik lari mapai bukti nyuk curug kolongan mapai wahangan mipit landung kandungan lair aisan kaituna supados teu melengkung bekasnya lahan Leles jejer lihat tali teh ulah aduh Kakang Semar kampura Kang sak sasar tadi dia kaula teh atas sasar kumaha atuh cobi tingali ku akang urang bukakeun eta kedok nu keur nyamuni teh saha nepi ka kitu tah pawongan anjeun teh lain belik malahan kalah usaha nemongkeun mana nu bener mana nu salah artina tanggung jawab cobi atura ka Batara mangga Bang nanging upami teh mah Nyai jadi jodoh ka akang ulah seueur pamenta we margi gaji akang mah dibatas sasasi sakali kadang aya kadang eueuh kadang-kadang dunungan teh kapan ditunggakeun apun nenek nyeneng mangga alah muni bager ya awewe diciuman teh cicinge tingali neng tuh kota-kota indah Patamanan Ararindah itu tukang saha lintang tukang eneng aya teh taman naon teh taman menek bola di teh aya nu pali ditunu tadi kalangkung teh eta taman Ismail Marjudi nah taman Ismail Marjuki daya wisate teh neng pina stiker sayang tumampara ieu Dewi Priasmara kasabet ku Cakra Udaksana pulih ka jati pulang ka asar dan dia Semar Badranaya ada kan kaburu reuneuh eta teh jalan anu panjang teh namina teh jalan tol naon pangna disebut jalan tol margi supir seseueurna lalaki dalamun supirna seueurna istri mah moal jalan tol jalan licin
Tak gitu Neng. Sieun nun. Bilih Neng, tacan apa? Nah, cani ku kumaha geus reuneuh. Buah-buah. Buah-buah urut si Dodi. Buah reuneuhna mah ku batur ngaku ka aing. Tapi kan bayar ridho da geulis. Urut si Dodi juga buah. Waya naon ada. Dipelong. Nah, Gede. jangan yang itu. Tingali yang ieu teh geus reuneuh 3 bulan ku sia teh. Jangan yang itu. Ayo urang sarejang terarayang teuing. Baledog we. Katipu awewe teh Semar paingan ciuman cicing euy. Paingan eueuh rasaan aing mah. Iya kemang teh ampura Kakang Semar. Ih teu sawios dunungan. Arjuna maju. Ieu Bambang Priyakusuma disabet ku Cakra Udaksana Dadia Dewi Siti Ragen Garwa Semar Badranaya. Aduh, mak, aduh gening. Aceuk, aduh sadaya-daya dunungan hapunten. Mangga sanes palaika Subadra Sri Kandi Geralayad kusalira ayeuna parantos biasa dewe sehat nuhun kaula nu mangga dihaturaken hebatna ucing-ucingan Semar Aya kitu kolot teh lah. paingan disebut Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam Semohon. ilmu intel apaleun Wah apaleun. strategi perang apa Komplit. ngagunuk di Semar segala rupana Komplit kan. Semar Yawinangun teh teh Laras. nya jang Ang. kitu we rupina nepangan pamiarsa di TPI Laras. mudah-mudahan etang-etang nyangakeun panglayar kanu teu damang cing enga dararamang Amin. cing ngarageng milik Amin. Parajang Yuswa rupina sakitu ti Akang kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Pamiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamiarta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi.
Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni. Hirupkeun deui pasah. Hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarepkeun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingciri. Coba tinu kawasa ngun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah coba tali nu miskin oreng kieu karasa seher kanyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir pusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik. Asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai. Aduh. Ya Arjuna
Jaman ini saksa dicabok ditanjong di siduhan banget Bapak. Tobat diludahan rarai. Ampun. Alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa mah. Pati nyeri asa perih bayah ngerasa tugenah ruksak perih milu Cing sabar urang cek pada rangkung. jantung hiup milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun Mbah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugi janten pamulus jalan Abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring kailan mah.